Lelah, capek, ku rasa setelah pulang kerja, lewati semua berbagai macam aktivitas. Bah, kemana bah? Sanes jang ditinggalikeun ku abah ujang teh ning kos nu aya kapusing jang kunaon ujang teh. Ah, biasa bah, eta bah. Kos awewe bah. Oh, sok atuh ge urang carita jeung abah hayu. Engke tong di dieu di ditu jeung abah hayu nya. Emang bah. Aduh, abah ya. Aduh. Sok ujang nyarita ka abah ujang sok. Aya masalah naon ujang nikah hulang-hulang itu tarik ngahulang ya Allah Gusti dong. Tinggalin lagi menikah watir abah teh ujang. Aduh. Mohon bah. Nyeta kahiji uga awewe teh ditikung ku babaturan. Kadua awewe teh mere undangan atuh kurang kumaha teh urang teh geus kumaha gantengan geus ganteng kieu deui kumaha atuh bah. Ningali ku abah mah ujang mah kurang ganteng jang kurang ganteng. Ganteng apa bah? Mana bah? Kurang ganteng ujang mah kin ku abah dipasihan jimatna ku abah. Pokokna mah ujang lamun dipasihan jimat ku abah si kudu dianggo anu bener jangnya teu kenging anu awon-awon. Man, aya syaratna janya ya dangukeun ujang, dia dangukeun nya. Ieu abah kin masihan batu ali kang ujang. Tapi syaratna lamun ujang bade kacai ka Jamban, teu kenging dicanak ieu. Teu kenging dicanak ka Jamban. Lamun dicanak ka Jamban, ku ujang kacabak kana bobogaan ujang anu eta ge ujang bakal kembali deui seperti semula ningali bebengetan ujang kitu goreng patut jang ieu jimatna ku abah dipasihan ka ujang ya Bah, mohon bah. Ngikeun bah. ulang wae Nya teh bah. ngomongan abah nu biasa panjang-panjang di dago. Abah. Mah itu bah, mau makan gitu bah. Aduh. Soka, iya anggonya ya. Bah mah. Anggo iya, karena panangan ujang, engke ujang lamun tos nganggo ieu bakal ganteng ujang ieu nya. Ente percaya sok. Biana bah. Ujangnya sok. Biana lain nya. Oh. Baga. Maunya itu. Baliklah ya nama. Oh, batu ali teh. Tapi mau dipake baru pinjem si ganyong, buka wae gitu ah. Kerja lewati semua
berbagai macam aktivitas. Bel, Naos deh, main Pak. kenaon? Biasa nanti kan olah hari ya. Deng, Naon? kamari orang uin kawahangan. Heeh. Topang ta jeung abah-abah. Dibere orang tepu-pupu dibere batu ali ieu, Deng. Pasti di mana? Di Ruangan wahangan, mana itu ya? ke bojong, Oh, kamari. Cuk mana alus teu? mana? Head alus? Orang coba bojong kalian? Heeh, nyata. Pakai kuahnya? Ngajaran? Tong. Ngajaran. Ah, Ngajaran sekedeng oge saya tanya. baya. Aduh. Bey, ieu cuaca kenahan oge euy, Bey. Atunya puguh we geus ieu mah ya. Mungkin ya. Ayo, mana geus mandi can? Gus atuh. Oh, sih bener. Urang neangan euy, Bey. Pan urang jomblo ayeuna mah Udah euy. sia jomblo aing mah henteu. Aduh, sama kitu. Geus tah ayeuna mah batuan we urang ulin. Aya motor mah. Motor Bensinan, aya. bensinan. Boleh. Sia. Urang berangkat ya. Ayo anjing. Ya, berangkat. Ayo tuh buru. Bari minum ge. Kalem bos. Gimana tuh? Badet, lagi aing bu. Itu bah lagi enak gua nakas spion aing mah. Naon cuma mane si ieu rupana beda cenah. Urang mah kieu kene teuing si ieu. Nah, bedanya cuma kan. Ade, bagus deh. Urang aku nak ngajak spion. Biasa wae, wah asli. Digagah lin. Wih, anjing gagah. Asli bagus. Jam. Aku mah. Ngapain Pak? Ini gadget kan nih? Ini gadget kan nih? Naon deui, Pak? Mana head di mana? Oh, ada apa? Beda di mana? Mana sekarang mending panas nyebrang. Ada apa dia pemanasan berarti. Iya ngomong mana bedanya mana jadi gagah tebang mana nah coba. Nah, kamu mah bener. Balik ayo. Balik gampang balik ya salah bayar atuh si are kemarin. Ah, isukan. Mikir teh. Isukan. Oh itu si eta. Kitu, dak teh kalakona budak dua teh. Ngecapruk teuing euy. Guys, kila boy band diulang anjing tong pulau kan tong pulau itu gua ya gua kena bang aing we gua balik balik kanan tuh aja anjing tong pulau kan itu jadi bumi tadi Aku tak pernah tahu apa yang telah terjadi dan akan